sebenarnya ini mah mensyukuri hidup. Dah hidup mensyukuri baru kami. Mohon. Lain orang ya diberi sarung ajar. Di mana tadi? Di Bapak Haji Sunirta. Pokoknya bayi Pak. Enggak sarung. Situ Bapak Haji lain. Oh lain. Ya udah Enggak sarung mah. bisa pakai sholat. Sana aja sholat aing jarang. Jadi itu teh yang ente amanat karena Maksudnya mah kita aing rajin sholat. padahal mah Aing gawe teh mah. Assalamualaikum. salam. Salam. Saha? Kamu deh lu Kak Asuf. Saha we? Assalamualaikum. Udah pulang. Ya saha? Di apa? Oh abah, abah di mana? Abi di Bojong impalan bapak. Udah kan? Udah pulang ya. Oh, sudah ya. Gede-gede udah di orang. Bapak udah numbalan juga. Iya. Iya, lah gitu tuh mah ente. Kalau itu di mana aja? Kalau minta duit Pak. Dari mana yang minta duit? Tadi kurang ngadu layangan di rumah nasi. Udah lari. Diurung gitu ku di dia. Diurung. Nanti kurang pegat. Si Aceng di gunting. Eta nangelasan. Rame itu barang layangan mah bere karunya ada budak kita teh. Atuh. Sama 2.000. tuh Lu bere. buat ngorongin 2.000 1.000 ke hese. Sama sabar naha di barang layangan. 2.000 eta rek moni di Mang Nasir tadi. Uang di bere tapi pencetan. Ambu ku ambu. Nyambung satu gitu mah. 5.000 lah mi. Dipencet. Pencetan tapi juga rasanya. pencetan. Oke. Capek mencetan. Momal di bere tenang. Itu di bere. Si ayang mau kenor tambang di bere kalau mah so Kita tuh. bener ya. Lah, bener kan. Pencetan Tanya. penting mengerasa. Enak Nah, udah kurang pakai anak ulin wae sih. Aduh, ya Gua jeung bapakna baheula tapi. Ayo, semoga pemajikan. acan bukan dengan pemajikan. Semoga Kan si pemajikan. Eti aja. Itu Mana? kau sarabi. Ya. Lah, lu aing mau ke si eta. Anu nulis bete. Beti. Terus ya mah ngagosip ya gua apa teh bongbong awalnya ngagosip aja ngagosip. Akhirnya teh orang Parung. Paru. Oh, ayah orang tuh bobaturan paru. Nama teh Sinia. Sinia. Orang cara siapa sih eta? Itu teh bau. Itu tahu. Urang ya. Urang pernah hiji mangsa ya. Ulin urang teh ka imah Sinia. Da urang maksudna mah. Geus tuh. Ai zaman mah geulis. Heeh, kena. Urang teh hiji mangsa ulin ka ditu. Maksudna mah urang rek ka bapana. Biasalah ngomong pagawean gitu. Bapana can balik bapana mah. Si awewe itu datang euy. Biasa nanyakeun ka urang bade naon? Nanyakeun bapana. Bapak aya cek urang teh gitu keun. Sana ada mah. Teu aya cek kitu teh cenah atuh saha mun begitu si Malik eta awewe. Dut kan hareupeun banget urang gitu cek urang ge. Eta si bibi eta lain. Kadang banget cek urang teh. Ya budak cek teh budak babaturan gitu ya. Geus dikaprot eta bujurna gitu. Anjing belum teu bau gitu teu bau kesida. Aduh, Nang laga. lain bau naga eta teh disebut bau ieu. Bau langka. Disebut bau langka gitu tah. Bapak tadi abi ka itu ngorolan layangan. Aduh, Pada Ciberem. Papangi jeung si Mang anu gendut-gendut teh geuning anu Mana? nu di Oh, Jakarta we geuning si dagang Maman, daging. si Maman. Lain anu dagang Cepot. daging. Cepot. Meureun ada acep-acep kitu cenah. Pejakeun salam ke bapak. Pada orang mah nu gede-gede mah apal si Maman. Di Maman beda deui. Artis, urang mah apal artis Si eta. Maman mah eta meureunnya anu artis GPS teh. Anu dina YouTube. YouTube. YouTube, Da urang mah disebut. Lembur. YouTube ya YouTube. Eta Butuy. lain. Yusuf. Nah gitu. Urang penasaran deui eta kana anggota GPS teh kumaha nya euy. Mah emang Jiga nu rame gitu nya. Ngarumpul gitu. Rame sih kenang ada. Udah orang ya lain ya orang Ciamis mah gitu kan orang hayang dulu sauyunan gitu eta jeung rombongan-rombongan eta
geusna. Saha? Eta cenah cek bapak mah cek si bapak mah cenah nu pendek cenah. Anu karunya nama ya Pak. Wang ya. Wang bapaknya. Iya Wang. Wang. Bobohan. Sarita ditikung cenah. Nah sama Aduh. Geus Eta mah harga diri jadi ketua teh. Cenah ketua diri kieu ya. Ya Baik. Allah. Mun urang mah geus tinggalkeun gitu mah. Pak tadi ditanyakan ku Mang Eul. oh sih mau Mang Eul kakak Mulang di itu cenah di Pamadukan. Besok ngaduk. heeh Oh, heeh. Mulang tadi cenah bisa. Oh, lain urang pernah ulin ka ditu tempat ngaduk. Eta gawe kegebes we eta mah emosi. Beri panas, beri ngaduk. Yang betul lapar we. Ah, cenah aing mau ngaduk cenah itu yang gua poe ngaduk we jeung ngaduk cenah. Tapi henteu Pak eta cenah. keur ngaduk gitu ngadadak piring di piringan ngaduk lagi mam gitu. Eta mah oh bakat kelapa Oh, bakat apa? lain pananyakeun ke urang cenah. Menengan pacul da aing kan nongkrong di dinya cenah. nah Ayo we kegebes mana teh emosi meureun udah betul lapar meureun. terus Cenah ieu pacul ka mana aing rek ngaduk. terus Cenah. Cek aing teh kunaon kitu? Aing rek ngecekkeun semen cenah. Pacul lah bingung. Cek urang teh. Ya ulah bingung-bingung moal cek urang teh. Tah, maneh cek kopi ke cek urang teh dibaca kan make bungkusna. Semen ge kitu make bungkus repot cekeun cek aing. Ada si moal ka urang nu kegebesna. Sia, cenah sia ka urang meureun. ada mana mau buru Wah, mah teh Mending adu. aku mana Heeh. bungkus semen Dan gitu lah orang cerita itu deh yang musim main mampir aku gituan maksudnya orang mana hibur manehna kalau situ alasan itu tapi meureun salah kaprah meureun. ya dari gitu ya orang Sunda aku orang gitu tah masang iya ke kan cek hayam cekan hayam Cakar meureun oh teh. cekan teh handapna ceker ayam luhurna ampelang lah diceker ayam sudah cakar ayam gitu di Sunda udah balas kelapa nah tuntun tengah ngaduk iya udah nasi padang dari Padang ngadukeun gitu teplokkeun ke beungeut cia gitu lah haji tuh lah rasul aduh ieu ngeuna ieu pencetan Enak kan? ya udah Tambah hari 5.000 deui mah. harus 10.000 tenang Meuli golongna. tenang make ban we ngogolongna Kemarin teh di Mang Nasi we. ngogolong Aya nu anyar di Mang Nasi mau golongna. semuanya golong ngarep naon Eta cak tah ieu budak mumpung keur segede kieu teh ajarkeun budaya Sunda itu kumaha contoh budaya Sunda kumaha? contoh budaya Sunda mah naon aya buah tina angklungna buah tina sulingna ajarkeun buah tina tarina kitu Eta gua kesenian urang eta abi mah hayang eta hayang papa Sunda nu ngaranna teh Ujang cenah. Ujang teh geuning. Ujang ada juga keris gini gua. Eta Ujang ngaranna lain. da lain ujang eta mah Atuh itu mah aja Ye, anu melengkung eta nu kitu teh lain ujang. Ayu. Eta teh Asep. Wah, padahal kamari jalan-jalannya itu tuh piltrik kalau kitunya ke Bogor. Yo, da bong budak bae, da budak mah teu apa udah Cina tuh barudak teh tuh Ujang cenah. Abi teh datang kali teh cimongkok kieu. Heeh. Mana Mang Ujangna atuh kok Ujang ada eta mah. Ye, ye, Cep, eta teh sebenarnya eta teh budak ai senjata khas Sunda eta teh. Oke teh. Ngaranna teh lain ujang. Nah, mana tuh? Bener aya ujang-jang mah ngaranna aya kaan jadi kujang. ya Tah, Ujang kukuh jang-jang tah eta kuku kujang-jang. Bisa kudu. Eta kuku kujang-jang sebenarnya cuma asal ngomong goblok. Coba era atuh hareupeun budak sih. Aya nyontokeun teh nu bener. Ujang. Beda we kamari cek si bapak cenah, Bang Guru cenah. Barudak. Turun ke dia, turun lah gitu turun cenah mau. Pas utah teh. Tah ieu teh tuh Ujang. Awi teh mikir ya. Nah, Mang Ujang aya di dieu cenah. Guruna ngomong saya deui. Sebutna Gitu. kemana ya ngobrol Nah, gitu tak eta teh menang pelajaran yang urang. atau pekotahan enggak apa ya Pan budak maneh eta salah kudu-kuduna kujang jadi ujang. Makana ti ayeuna teu ti mungkul ti sagede ieu ajarkeun budaya urang budaya Sunda. Gitu. Oh, tadi tarikna angklungna
gitu nama kesenianna. Kesenian urang da amun lain urang mah eksaha deui gitu nu ngalestarikeun budaya urang teh. Aku bapak naon kudu bisana. Udah bangga jadi orang Sunda. Bapak naon teh bisana kudu bisana gen naon kokol. Berbola sekali ya, jam 12. Ka ieu bapak teh baheula master pemain bohong gitu. Aku mahal kok. Eta nu bohong. Si ieu mah ieu bapak maneh mah nya baheula keur ngadebung. Batur mah bubak sia mangan di tukang we bari udud gong. Itu mah nya. Aduh, ieu hirup pangeunang-eunangna ari bayaran hayang mahal gitu. Aduh. Kan kemarin tanya, di Bogor tanya abi teh kan mampir tah ke Bandung. Di Bandung di ke Bandung teh kan aya pagelaran musik eta tah can alung mah sing ngaranna teh can alung. Eta teh aya can alung jeung ieu jeung naon cenah hidina teh nya anu diketrokan teh naon geuning. Diketrokan juga pokol leutik teh nih sapasi diketrok mah ku aing. Aing geuning. Eta si ieu teh sapasi diketrokan. Tapi aja. Terus ai can alung mah dikikir dah. Kutur gitu. Aduh. Sabar. Kan mahal. Sabar tah ai budak mah. Sabar tah. Di bekelan ku bapak 20.000. Mun. Cek bapak teh cenah tah pangalikeun bako we. Kan itu cenah oleh-oleh mah. Bapak abi dah yang can alung cenah. Can alung geus can ieu. Candahar emang gitu. Asupna teh jang begitu. Emang eta naon sih namanya ada can alung kan diketrokan eta kan Can cimen, can kilo gitu kan karena itu kan. Main teh emang ieu. Can dieu gitu. can alung. Ngaranna teh Can alung lain. Tanggung. Udah si bapana we nu salah ieu mah jangan. jadi gitu ki wah no eta teh intina teh ya sudah teh Orang kudu ngajakin bener-bener kayak orang kalau gak diajarkan teh Iya ulah diajar ka urang enggak urang diajar keneh. Aduh mana yang punya kemarin nyaho lah itu tentang budaya Sunda Tina mah meumpeng ieu mah meumpeng budak keneh sok ngajarkeun sok jalurkeun gitu budaya urang lah ulah sampai dipopohokeun gitu. Nongkoek meuli layangan maneh teh masih bangun fitnah pan tadi bawa rencung bawa we sok nunjuk heula kirim bayar astagfirullahaladzim Assalamualaikum udah teh tuh mah pentingnya tah kitu tuh budak teh dah masih kene panjang lah lampahanana ulah sampai kuasaan urang tadi kan bener